Anjing hanya kal aing pepangi jeung ieu anjing Ya leuweung. kakak panggilnya kapal pagi. Koplok nanti bukan sia coknya jadi masalah koplok jeung harimau. Harimau. Aing teh bela naon satu tapi kiki ada aing ke peting jam 8 ke peting bela sia Berlin. Iya. Aing mau nyebut neng nyebut naon aing geus kieu mah kapan kieu mah aing. Terus Tebelin. bilangnya apa? Mama. Mama waduh tah kawin teh koplok jeung si bangkong korodok teh aing mah datang Tebelin apa. hayu, tebelin hayu. Anjing kawin jeung sia koplok kan ku aing dituar koplok teh yang janur ge ku aing mun sia kawin si eta. Lain Mang Aek, Mang Cuta, mah hayu teh bade pucal tadi teh Berlin. Ayo, Aing kok kamu jadi deke saman mana penghargaan aing belaan ka Kuwait membeli topi anu ngaranna Berlin koplok. Ayeuna aing geus beli topi sabaraha topi hargana siang apal. Sabara? 11 juta aing meuli belaan. Waduh. Jual kebon bagong. Waduk anjing ngajual kebon. Waduh kulo Lu sia dapat koplok. dapat. Neangan si di mana teh topi nu kenal Berlin kieu koplok teh dempo. Aya topi. Ora sia mana-mana wae koplok banget hideung jeung haur besi ke setan. Anjing ngadat goblok. Kalau aing aduh di adat teh. Ampura Mang Aek. Sabaraha poe aing teu panggih jeung babatok sia ayeuna keur bercumbu berduaan koplok masa nyelengah we sama aing sabat PK jeung batur nyelengeh terus koplok. Ye Mang Aek abi mah ye dangukeun abi teu non nikung Mang Aek abi mah ngan saukur bisnis Mang Aek. Oh siapa bisnis birahi bangsal. Anjing ai birahi teh naon? Lah api-api siapa polos koplok pembengetan Mana kolot kita gemen. polos naon. Pinsal mana gemen. Iya ngerti. Ampura Mang Aek nya. Euy nyawa lah lieur aing. Eta geus atuh topina jeung sayangnya abi. sama Mang Ayek. Ya Pak Ujan jadi abi teh kieu Pak Ujan geus sok Pak Ujan bayangkeun nya Pak Ujan sobat waduk di urang bayangkeun. Belum. Aing ti baheula anu geus nyengcem si Berlin teh keleutik ti keur manehna jeung baheula. Ayeuna Bohong. tepikeun ka urang nyaah ka manehna. Teu keur nongtot leho kana si ieu teh baheula teh. Bohong. Baheula ge masih kena leupeuteun. Ayeuna geus geulis cek paribasana. Urang geus bener-bener satia ka manehna dilebut anjing ku puyuh gardu koplok geus seueul kumaha. Mang Aek abi mah kur bisnis, Mang Aek bisnis. Lain bisnis koplok rikodan di mana-mana sia dicium bibir koplok diadak-adaknya bibir sia. Ada atuh challenge kumaha mun disebut menye-menye Mang Aek. Sia biasana jeung entong ada jeung nu geulis koplok bibir teh. Atuh Mang Aek ulah sirik kitu Mang Aek abi ge dah hayang. Lain sirik dengekeun maneh saandaina boga kabogoh ya dengekeun man. Saandaina maneh boga cengceman dina sosial media, diheureun ku si kokoh atuh di tukang. Ku abi dieureun lagi ku abi. Oh saandaina koplok saandaina sia jadi hate moal. Anjir. Moal. Oh ada siapa teu gebleg hate koplok sama kawin itu anjing. Mang Aek ampura Mang Aek. Teu awah hampura koplok sia koplok teu hayang aing mah teu cek kumaha ge. Coba Salman kamu manyun ke atas. Coba Mang Aek manyun ke atas. Najis anjing geus. Mang Aek. Zaman aing mah serius, dengekeun aing mah serius koplok aing tos dijieun kaheureyan aing mah. Aing dina lep dengekeun aing dina lep ieu aing ngadm ka maneh. Aing ngaweak ka maneh aing serius aing mah. Oh dijieun kaheureyan. Aing mah lain saukur ngeprank saukurna oh aing mah serius aing mah. Man aing minta nomor WA ka maneh ngadm ka maneh aing lain keur naon? Masih kena komunikasian penting man ca aing teh main kieu. Aing mah aslina aing mah eueuh aing mah man aslina aing mah geus teu asup mak bok ngomong batur kieu. Aing mah geus eueuh ieu andeui aing mah geus. Cik aing ge mun ngararikod ulah sapotong barudak. Lain ngari emang teu masalah rikodan urang ka maneh ngomong dina DM-an. Man hayu urang hiburan jeung Berlin. Tapi urang pas nempo rikodan eta maneh teu pikeun ka ngomongkeun urang kieu-kieu ngagejelek urang deket si Berlin. Aing mah teu ngeuna aing mah serius lain bohongan aing paduli teuing di record ku kumaha ge aing mah. Anjing. Mang Aek asli Mang Maneh Aek. tos dijieun kaheureyan wae maneh tos dijieun kaheureyan aing serius ngomong. Abi Cicing hat. Teh, betul teh. Ulang kasuri aing mah. Aing mah eueuh saeutik oge aing mah eueuh ngarasa ayeuna ngeprank kumaha eueuh aing mah. ampura Mang Aek. Aing mah amun urang mah ampura man ka manehnya cek paribasa maneh babaturan urangnya. Karejeun bari jeung karek wausakeun oge sosial media nomorna semoga. Tapi ku carana kieu maneh rikoda jeung si Berlin katepok ku urang ku barudak aing geus mung aing mah. Aing cukup cek ku viewer we aing mah ku viewer. Cek Berlin ternyata urang ayeuna hiburan maneh asa teu ieu man urang mah teu asup akal geus aing. Ampura tuh Mang Aek ampura.
Pek we geus man, aing mah hampura bae Cicing aing. lah Mang Aek, hampura Mang Aek. Lain ku masalah hampura kitu man keur bae hampura urang hampura emang urang terlalu jauh ke si eta ngarepna nya. Tapi aing geus ngarasa hate geus ngarasa kanya aka hiji awewe mah. Meureun urang ge kumaha? Hampura Mang Aek. Cicing heula liin urang serius teh. Abi mah serius hampura urang mah serius ti lagi pas tempori kodan. Tebelin si aya kieu emang lain urang baperan nya hampura teh. Emang urang wajar lah batas kesabaran urang gitu. Hampura Mang Aek, Mang Aek Oh, hampura. anjing lu hampura-hampura pek kaduaan sia. Cicing